warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring pun Adelia Oktaviani dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Dinten Sabtu 18 November 2017, Kota Bandung ngayakeun Festival Atikan Al-Quran kanggo nyadiakeun bakat-bakat sarta sarana edukasi balarea masyarakat di Kota Bandung ngeunaan kana Al-Quran. Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel ngadukung sareng kagiatan anu positif ieu. Oded yakin hiji kota tiasa leuwih makmur lamun dicicingan ku balarea anu mika cinta kana Al-Quran. Sabab Allah nurunkeun Al-Quran supaya sadaya umat tiasa sejahtera dina kahirupan dunia sareng akhiratna. Generasi Al-Quran ayeuna insyaallah menangkeun rahmat sarta hidayah anu sae kanggo balarea Kota Bandung. Saur Pak Oded M. Daniel. Al-Quran mangrupakeun roh anu kedah urang pahaman, mangka pemahaman eta kedah dilakukeun langsung dina kahirupan sapopoe. Mangkana hayu urang baca, pahaman sareng praktekeun dina kahirupan. Insyaallah hirup urang tiasa leuwih hade ka hareupna. Tambih Pak Oded. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun Adelia Oktaviani amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.